Ah, karena jam genep nih, payah teh geus beurang. Selamat pagi dunia. Pagi dunia. Dulu jam sabaraha ieu? Jam genep, Jam genep naon? Jam genep ti Hongkong. tah tingali jam genep. Cing nempo. Jam mana mah pae. Tah, tingali jam urang. Jam 8.47. Aing kaberangan atuh. Ye, urang ngabejaan ka maneh. Nu udangna beurang mah rezekina dipacok hayam. Hei, ari maneh kunaon? Rek neangan hayang. Rek naon maneh neangan hayam? Pancek maneh nu hudangna kaberangan mah rezekina dipatok hayam. Makana urang neangan hayam nu matok rezeki urang sugan we disesakeun. Lamun teu disesakeun mah ku urang hayamna nu dipatok. Dasar borokokok. Aduh, si oi. 10 bulan ya teu usaha-usaha. Pusing na sirahna ge dah. Nah, euy, maneh jiga nu kerungsing kitu teu usaha. Usaha tapi nah maneh aya wae di imah sedagang deui ngan teh urang teh geus 3 bulan euy geus teu usaha-usaha usaha mah kana dagang sayur ngan ripuh we na teh aduh kacau gitu. Cing awas urang nek diuk. Usok we lah rek diuk makanya lah pusing ge teh heueuy teh urang hayang dagang di teh euy kan kumaha atuh dapan ayeuna teh kerusung corona teh jadi lockdown euy jelema ge teu kaluar hese we no ting kumaha aduh pusing urang teh Sesuai kitu carana mah aya bahan gulung tikar meureun. naon gulung tikar aduh aing pusing eta cigana mah aya bahan eta euy da modal geus beak atuh pake lockdown nih mah aya bahan gulung tikar geus kieu mah carana mah aduh jangar mas taka aduh jangar Awas atuh awas. Gulung-gulungkeun tikarna. Meh bisa dagang deui, bisa usaha deui. Lain gulung tikar kitu, maneh gulung tikar teh bangkrut. hah naon atuh Kolho sia. Edek ulin eueuh duit. Aya ieu duit batur nu meh HP. Dede, Enggak. king tu teh nginjem duit mah urang hayang ulin. Duit di mana horeng sarua kuring ge hayang ulin. Dengan eta aya duit, Ciri kanan ieu teh duit panas ari maneh. cing kurang cabak sugan panas teh duitna. Teu, dengan duitna teu panas hati istiis. Dodol teh ngaran lain duitna nu panas. Ieu teh duit katitipan ti batur jang mayar hutang. teu sakarola ya na Udah libur keneh atuh. oh liburan heulakeun bae lah di dieu madran mang euy Sok di baturan lah. batur ya Baturan wae gawe euy mereka mana neng Bade ka payun, A. Bade ka warung. Di kantun heula nya, A. Assalamualaikum. mangga waalaikumsalam aduh si Neng pantes ya nya gelis
soleh di pantes ku batur disebut kembang desa eta budak aduh. Nuhun mang, da di sekolah nage jadi pujaan para laki. Emang na awewe tadi pelak lain dilahirkan. Ah si Sujang mah sok heureuy nya dilahirkeun atuh pira aku dipelak ari maneh sok heureuy ya di tante ah. Kan cek kembang jadi kembang desa, berarti hirupna dipelak. Kembang desa teh artina pujaan para laki, lain hirupna dipelak. Dasar barudak jagong manuk. Lur, orang rek nyarita ya boga masalah jeung babaturan. Emang boga masalah naon jika nu serius gitu nih? Tapi masalah nama masalah parebut goyobod, Lur. Naon? Masalah goyobod? Heeh. Piraku masalah goyobod ku aing kudu diributkeun. Wah, kalem lur. Ulah waka ngambil keputusan. Pikirkeun heula pakai kepala dingin, bisi menyesal akhirna. Naon? Oh, si Rasi ieu teh kudu diasupkeun kana kulkas mah tiis. Boloho maneh mah. Hatina kepala dingin teh keur pikiran tenang, lain sirah nu diasupkeun kana jero kulkas. Oh gitu, pamirsa. Kumaha sih temen usinya? Keur naon maneh euy? Biasa, kerjaan yang my bebek tapi usinya. Kaboga mana sih jelema beunghar unggal apel gonta-ganti wae motorna? Ya iyalah, gue emang gak mau sama cokere. Bikin haredang aja. Heueuh da maneh mah awewe mata duitan, kala laki teh pipilih wae. Ya iyalah secara gue gitu, princess alamat. Hai, kenalan maneh di dinya. Heueuh si ieu mah mata duitan kala laki teh pipilih wae. Hah? Mana mata duitan? Yang mana mata duitan teh? Dasar oncom. Mata duitan teh matre, oncom Bandung. Hah? Matre? Aku matre teh lain anu di jerah matre. Matre, nu kitu mah. Ngok. Waduh, Bro. Ente ini mas jadi jelema sukses. Wah, biasa we lah ayeuna mah. Cuman alhamdulillah aya perubahanna setika iki. Wah, percaya di dinya geus makan garam dina sagala bidang atuh mantak sukses oge. Oh, amun sukses teh kudu banyak makan garam ya. Nyaho atuh. Ah, udah loba makan ya tuh hayang sukses mah euy. Ka mana maneh? Gak dieu heula sakedeung. Minta uyah. Yang naon maneh uyah? Ieu hayang sukses. Kunaon maneh kikituan? Geus ngadahar uyah, ami hayang sukses kok ceuk maneh ki. Dasar somplak. Artina makan garam teh loba pengalaman, lain garam anu kudu didahar. Oh, salah. Manu kurang teh henteu atuh dasar urang loba-loba teuing ngadahar uyah. Mantak lamun teu ngarti tatanya heula ka senior atuh. Hah? Lur, orang boga rahasia euy. Maneh tong dibija-bija ke batur, kudu tutup mulut. Heeh. Dia ada bukan lah sakedeung. Oh. Orang dek ka imah heula.
Mana lila ieu teh, Duh? Kemana heula mana meni lila? Kunaon? Aduh. Kunaon mana? Pan kumane kita tutup mulut. Maksud orang teh tutup mulut teh lain ditutupan ku lakban. Maksudna teh ulah dibeja-beja ke batur. Ngomong kita tadi merencungur aing moal peres dasar jagung manuk. Kenaon jang uyak-uyak ngomenu kitu. Ah iya mah aduh. Motor itu anyar meuli ting naonna di nu ngolosok eta doh. Aku ting motor-motor wae oge. Lain aku atuh daya nu tegenaeun nu kumaha. Menang ti mana eta euy? Menang mali. Wah, nah atuh gitu-gitu euy. Aho, beah mah teh menang mali. Oh, ala gitu mah kudu rajin ka marama. Menang ladang gawe teh aduh. Boga motor teh jang naon da CKW. Harusnya tuh atuh da. Pan urang teh yang boga motor teh meh kece, meh cool gawe teh atuh. Ayo baru pak itu ke awewe. Ah susuganan we atuh ieu mah geus boga motor mah. Neangan pelet nu hade euy. Wah, nu bener ieu teh. Heeh, neangan katu ka Gunung Hejo. Walah, Gunung Hejo teh belah mana nya? Kulon. Belah kulon. Tadi ada teh apa masalah mistis. Nanyakeun ka RT ka itu mah. RT saha? Ah, RT RW we dituduh Ah, nah, ngobrol teh kos lain kolot. Ah, Ah, itu mere paham. Anjir boga motor. Motor mana ya, Sep? nyawa tuh ya motor SIM aing, Bro. Itu ya lumayan ada gawe. Urang teh mengambilaan ieu teh yang motor teh belaan jungkir balik euy. Aslina gawe teh. Ambilaan yang motor ieu ya. Aduh, urang jadi hayang boga motor. Oh, atuh sos, urang balik heula oh. Sok. Kemana dia tuh datang memang. Balik. Ah, urang naik nurutan gawe jungkir balik si Asep. Duh, sugan we urang ge menang motor si kusit. Ah, ngajaran sugan we meunang. Keur naon aya si lain kikituan? Nurutan si Asep gawe jungkir balik si Asep ge menang motor. Maksud si Asep mah gawe jungkir balik teh lain jungkiran kitu. Emang gawena kumaha gitu? Getol, rajin gawena si Asep mah berang peuting ngageder teh sidik mah. Dasar prokokok. Bejana kusit boga motor anyar euy. Tuh, cek sakit man. Oh, aya we beja ti angin. Bila ku angin bisa ngaguruan. Piraku ngagoroan. Naon angin ngahariwos ka maneh. Aduh. Maksud kabar angin teh lain angin ngaliwat ngabejaan. Ieu mah beja ti batur. Oh gitu, berarti ulang salah dong. Ya heueuh salah atuh. Dasar barudak jagong manuk. Ai penting naon sih meni rame? Teuing atuh teu apa urang mah. Ai itu kunaon? Ai itu kunaon? Alah eta kunaon mah? Iya mau kape geura teu kira-kira. Teu urang urang. Yuk. Hi urang mah sia karunya ka Mang Kusit. Nah, pan geus kanyahuan manehna nu mau. Heuh pan lain Mang Kusit anu maokna di. Dan nu maokna mah batur, Mang Kusit mah di ieu dipitnah. Oh, heueuh sih urang ge percaya teu percaya mannya Mang Kusit kos kitu.
nya mangkusit mah dijadikeun kambing hitam dan maok nama ku batu. Ke. Kurang jadi bingung. Sebenarnya mangkusit teh mau kape atau mau kambing hitam? Neneng, lain maksudna mau kambing hitam di dia ukur jadi perumpamaan. Maksudna kambing hitam teh dipitnah gelis. Oh, Lempeng. Pikir kemana aja lu mate lah. Teuing itu biasana loba. Anjir sahaya gaya anjir. Terus di mana maneh? Ayo jarang kumpul no kemana wae. Rek syuting kan? Anjir, aduh. Balaganya setan. Syuting yang bergerak mana sih? Ari si eta syuting naon ciga artis wae. Siga nama Artis milenial eta teh. syuting teuing teh lamun balik di ka dieu urang tanyakeun syuting naon. Nama syuting ieu barudak goyobot eta mah. Wah, nu bae lah. Lain budak jago manuk atuh nih. Kayak lah sakedeung ge pasti liwat teh geura. Teuing di mana ieu lokasina manehna? Urang tanyakeun lah nya. Ayo kita ka mana? Oh, eta nih bro. Sorry guys. Oh, anjir ka mana wae? Ka mana wae, Bro? Eta bapak tadi teh jeung mama pas saya. Alah. Menikah gitu saya sama. Sekali kali ya ngobrol lah tadi. Ya bicara lagi dia mah. Tah, Ya wawu ngobrol atuh. Pak teh ngawin kenal doma. Emang syuting naon euy? Kurang yang apa jadina asa penasaran. Maneh teh teu apal euy, urang teh kan keur naik daun atuh. Tah tempo channel urang. Mana? Anjir, hode ningon. Hade tamhilap. Like and comment and subscribe. Channel baru dak doyong. Oke, good job.